nasib nu kalaman kabeh jalma rupa-rupa tesarua tangtu aya di dituna keresani anu kawasa pangeran nur beng alam sakapeung kuring jeuri menta adil nu maha kawasa nah hari kuring geuning beda jeung takdir jalma nu liar meureun kudu tumarima di saprak harita ukur nandangan tunggara kuring nu tanpa daksa teu bisa ningali dunya kuring anu sangsara mun lempang ge asa-asa daya pitulung jalma ngantongkeun anu satia neda hampura rumasa geus ngarasula duh Gusti hapunten abdi teu surti kana takdir tiang widi duh Gusti nu maha agung pasihan abdi pitulung bari diri tewalagi abdi nampi kana takdir tiang widi najan raga teu sampurna kakirangan panca indra dubika teu bisa ningali dunya namun terkenap abdi ngadoa mugia Gusti maparinan bagja sakapeung kuring jeuri menta adil nu maha kawasa nah ari kuring geuning beda jeung takdir jalma nu lian meureun kudu tumarima di saprak harita ukur nandangan tunggara kuring nu tanpa daksa teu bisa ningali dunya kuring anu sangsara mun lempang ge asa-asa daya pitulung jalma ngantong kaat anu satia
dunia. Duh Gusti neda hampura rumasa geus ngarasula. Duh Gusti hapunten abdi teu surti kana takdir ti